nanti sana sebagian atahiyat dan makan akte aitas nabak itu emang mangga eta makantun balikan deui we bacaanana jika keur tahiyat kalah maca Fatihah keur tahiyat urang teh alhamdulillahirabbil alamin tinggal ganti bacaanana eta mah nya komo ari keur naon mah kan urang mah osoknya keur tahiyat kadang maca Fatihah keur Fatihah at-tahiyatul kan osok eta teh ya osok eta teh keur sujud bacaan ruku keur ruku bacaan sujudnya pahili kuduna azimi kalah a'la eta mah dibalikan deui we cenah moal maca teu purun keur ruku teh teu maca nanaon ngan gerakanana wungkul Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar mangga nya da bacaanana mah sunnah ngan ari saena mah dibaca sanajan sakali ngan kasunatanana mah 3 kali teu kaudag 3 kali mah boro-boro 3 kali 2 kali sakali oge katinggalieun wae urang mah moal maca mangga teu maca ge sah asalkeun gerakan nu eta rukuna iktidalna sujudna aya cicing saukuran maca subhanallah nusok dinamian tumanina kumaha maca subhanallahna tergantung bacaanana lamun Fatihahna bismillahirrahmanirrahim berarti subhanallah ge subhanallah kumaha lamun bismillahirrahmanirrahim berarti subhanallah subhanallah berarti jadi sakedeung eureuna ge subhanallah 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 cukup eta tumaninah sakitunya henteu kudu wae ari Fatihahna gancang jika dina tarawih ari subhanallahna subhanallah henteu kedah kitu nya jadi gerakan kecepatan dina gerakan salat eta teh menyesuaikan bacaan-bacaan anu pardu dina keur salat saperti kenaon maca Fatihah kan anu kudu dibaca teh tuluy maca tahiyat nya tahiyatna tahiyat akhir lamun aya awalan nya titik tahiyat mah kudu dibaca nya ulah repeh titik bahkan di dieu mah aya nu nyarioskeun kasiti kalimatin urfiyatin genep kalimah aya nu ngameunangkeun ngan di dieu contona ku bahasa Arab keur urang mah ulah teuing nya da genep kalimah maloba batal we eta mah hukumna itu teh kenging di dieu disamikeun pedah baheula aya li anna Muawiyah bin Hakam as-Salami takallama jahilan ngobrol bari teu apal ari ngobrolna teh panjang masa nukum tanduruna ilayya tak kitu masa nukum tanduruna ilayya sakitu ngobrolna teh nya panjang ngan pedah poho ta eta mah dihampura nya di zaman baheula ari ayeuna mah tos aya ukuran atawa aturan ilmu fikih lamun ceuk adat naon loba obrolanana maka mantak ngabatalkeun wabil af'alil katsirati sareng pagawean anu loba al mutawaliyati anu tuluy-tuluy kasala si harokatin sapertikeun tilu pirang-pirang usikan eta teh mantak ngabatalkeun walau bi'a'doin muta'addidatin jeung sanajan make anggahota anu bing bilangan sapertikeun kumaha kaan haroka rosahu sapertikeun ngusikeun kana sirahna jalma nu salat wayadaihi jeung kana dua leungeunna salat nu salat ngusikeun sirah sareng dua leungeun ya mun na takbiratul ihram ya Allah tak kitu nya sanajan di dinya teh naon bareng jeung niatnya ari niat teh kan mimitina salat
Allah. Allah nya ieu hiji dua tilu batal eta teh nya sanajan aya anu teu anu naon anu teu batal kitu mah aya tapi sepanjang aturan anu kapendak mah eta teh batal termasuk lamun teh mah kasalasi khotowatin sapertikeun tilu pirang-pirang lengkahan wasalasi madogotin tilu pirang-pirang capekan tilu pirang-pirang capekan di dia mah aya keur salat sok nyapek osok tara orang lamun nyapek eta tuluy-tuluy nya atau tah lamun nepikakeun tilu kali bari tuluy-tuluy ari sakali atawa dua kali eureun heula eta mah teu batal nya ngan lamun nepi ka 3 kali tuluy-tuluy osok kitu aya nu salat bari nyapek atawa ge ta eta teh fa innaha tabtulu nya batal atawa 3 kali 3 lengkah aku salah mah mudur Pak henteu asal ulah kieu asa kali sakali we 3 kali kan meureun aya jarak wa henteu iya eureun atau lamun tuluy-tuluy mah bakal kieu terus atuh moal eureun-eureun mah nya minimal maksimal 2 kali atunya da asa tara ingseuk tuluy-tuluyan taranya 2 kali atawa kusa kali ge pasti eureun heula nah eta mah henteu nya atawa ari batuk maudur nya tapi batukna ulah anu dihajakeun nya batukna ulah anu dihajakeun ari refleks mah wios nya termasuk di dia aya lengkahnya konsentrasi salengkah mah kieu biasana ya lamun seperti ruku nya masih kena aman ya pas rek sujud tah nya ya teh teu kenging ya atawa sabada naon sabada diuk nya sabada diuk sabada sujud diuk tuluy rek nangtung tah pas nangtung teh kan kieu sampean teh tah eta teh kenging nya kieu we ari sok aya maksud we sa istri mah kan kahalanganmu kena nya moal katingali tak ayeuna mah lamun osok kantun ngomean nya lamun henteu kantun teraskeun kitu tah teu kenging si itu osok nah ieu salah eta mah urusan anjeunna ya berarti salatnya ningali ulah lagi